Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah cerita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat, luar biasa, hartaku jadi korup, wah luar biasa, nu ngadaharna lainnya na rugi amat, menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap diharapkan Allah di Rabbul Jalil, nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi ente, otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna, anak lagi bakal di sidang deui bae sarua bae, namun perjalanan teu beres rugi amat. Jang pemikiran orang jijah heuhnya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara, ku pimpinan negara masing-masing dek kaluar ti Indonesia teu meunang, di berbagai negara dek demo teu bisa, tinggal ngadoa ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi, nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae, tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti. Dibere angin badai Amerika, wah luar biasa, parem kerugianna 590 triliun dolar. Ji ulah dikira macem-macem ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong ku ari neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji nomor kedua wa huwallazi yatawaffakum billail, Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting, dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah, summa yab'atsukum fi ti beurang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum, Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigang. Hirup urang sare hudang gawe, sare hudang gare, sare hudang gawe, kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma, datang ka ajal kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang. Dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu, dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung, berarti can datang ajal urang sakitu bae. Ya di mana-mana geus eueuh rizki urang saep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakan ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui tah. Dijamin moal bae geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si mbak bloon teman aki-aki teh nyaho ka kuburan teman si aki-aki nurug cupu teman budak teh pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal
nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong tah aki-aki ya Allah make SMS-an keneh aduh aing garetek gadegen lagi aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus an datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus kahiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeran maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon bener tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bedi mah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal di hampura deuk maling di bae eta belum dah jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun ku baheula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti taya tobat cak Gusti Allah ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui
Aduh cek Gusti kamari saya geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura kae dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jayet minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae teu hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana eta tas maja. Aduh barang nyieun salah deui ka 3 kali gas endet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu. Wah haram gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gulat batu datang ka detik ya endet sia eueuh hampura urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai dua mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Mendak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Seha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lo kos gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 ana. Eleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macem-macem Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh meunang ngeuweuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngaayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah
nu ngaeuwekeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah Al-Qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah, nu ngaeuwekeunna Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, nu maehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusahkeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Aba aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter lagi modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter, namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat. Sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lage kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Embungeun jana susah, cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72, mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis, tanah teangan saukur 75 rupiah. Murah jasa. Jelema weuh ngajara ruang. Boh, meuli simking, meuli ponik, sepeda teh. Wah, luar biasa tahun sakitu tah. Kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran, atuh kula mah makena henteu ponik. Henteu simking. Makena mobil mau sepeda nu gede teh bae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda, moal mawa sepeda aing geus. Eta, wah, kabelah dieuna, wah, mari di motor. Belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu, wah, eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30, aya nu 20. Hirup keneh nu kamari boga angkot 40, ku ari teu boga sapeda aja. Moal dibejakeun jelema ge ayak ku ari di dieu. Ka tadi ge sasalaman jeung kura. Iya. Ayat ya Allah. Lalakon harta sing hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu. Wah, susah sia. Kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal aya 2 Bupati Muhdi, wawasan kaharepna luar biasa, sehingga tanunyeun jembatan Cisadane, kemudian di belah dinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal, eta hasil Pamuhdi. Kula keur sakola SD. Begitu datang Gubernur Jakarta, dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh ya, Pamuhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cak leli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah Gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah naik jeung sia mah. Ali Sadikin. Geus wawasana luas, oh bener. Tapi di alam, sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategisna. Di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi. Sugih Pamuhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Nya hiji di dieu waktu aya anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji, Tony ngaranna. Tuh bener nya anak katipu berarti tah. Tah loba ngajakan abah kula.
terus supaya kanyana dipapakeun make sedan ku lagi milu sagala sentelah cak Abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka Abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang kali deres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anakna ge bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teh disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Soeharto jambungeun naik ser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar ji udah dikira macem-macem kuari itu bawa omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal penting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teh daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu lempangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantap
aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah poe ieu jadi bener loba eta mah nang Gusti Allah dibulak-balik penting nang Gusti Allah berang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa dilawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. Boloon ta budak, deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak. Wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah, lain setik. Nu gagah jadi lemah, lain setik. Nang saha nang Gusti Allah. Nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Itu daya teu upaya urang mah. Aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Iya lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleuh geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pake hirup udara ge nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya urang manang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh guys kok itu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah horegan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahru meng minum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa paeh geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'illah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak cicing bae ibrah henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok
kapan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek seato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tadi baratok teh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 jika kadengena kurang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sia bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh seato ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh seato ilah hese tah dibere contoh ku Syekh atau ilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ke mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya dikatuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di kalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir
dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayyatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat luka tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan yusmir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kencep padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng simba cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula nan sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berang nya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teh dicatet kumaha teh cenah cak nu kencatet geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nya teh datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urangna aya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganna segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbaan ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cek Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh iya sok ngaboncengan simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain setelah haul simkuring alhamdulillah jeung rombongan 14 mobil ziarah Wali Songo sampai Madura. Alhamdulillah nu dijanjikeun 8 poe ternyata 6 poe geus sebenarnya geus bisa balik jadi lancar nanaon kukula diajak balik
kurang balik bayar tuh yang selesai hubungan jamaah lantaran mawa duit nalobakan jadi can bereak duit mantak ditambahan deui barang ditambahan deui ngahutang ludes kabeh aduh jelas ba alhamdulillah salamet aya halangan naon ya unggal pangjarahan waduh dibagjakeun masya Allah dihormat ku para pedagang ya Allah dibagjakeun luar biasa geus untung berarti pajar baroga duit meureun ku pedagang tah ieu ku cintana ka para aulia Allah sehingga alhamdulillahirabbil alamin eueuh halangan naon ngimpi macem-macem bisa jeroning jarah aya nu ngimpi kapanggih jeung kiai aya nu kapanggih jeung kos kiai teu wauh meureun di impian ngan lolobana mah jeung kuntilanak ngimpi teh atuh ngarada ge capek atuh kapanggihna jeung jurig-jurig tapi nu jelas lah loba ketentraman loba kesejukan keindahan batin sehingga kabehan ngarasa resep zarah teh ngarasa tentrem lantaran teu diburu-buru zarahna datang ka pangjarahan zarahna mah 5 menit daharna waduh mimiti es haju baso somai haju dahar angel di pangjarahan teh lain babacaan lain eta bae kitu bantek balik zarah nambah 2 kilo kobeh balik zarah tengah lintuhan lintuh masya Allah ini termasuk rahmat Allah ke nah aja mah yang lintuh soal rese tapi ku zarah hajula lintuh masya Allah nikmat Allah pambereti Allah alhamdulillahirabbil urang haul hujan ieu geus geledag-geledug deui bae aya nu ngomong ka kula emang kieu cenah hujan teu ditahan aya bae teh jelema nu ngomong kitu emang sapeda ditahan aya nu bisa hujan ditahan aya nu teu bisa aya nu bisa bebeja ka Allah lain ditahan dipindahkeun ka layan ka kersane Gusti aya nu diulah-ulah ku Allah ge geus ulah dikukumahakeun ieu teu meunang dipundah dipindah jadi teu meunang maksa ka Gusti Allah eta mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tapi sakitu hujana keur haol mah ngarasa tiis pasti jawabanna tuh pasti tamat aya tapi hujan ge teh tiis nu can kabayar kreditan hareudang tapi nu jelas hate tiis tentrem cuaca tiis teu pangaruh ku hujan teh ku sebab urang cintana ka Allah cintana ka Kangjeng Rasulullah cinta ka para wali-wali Allah subhanahu nu datang tamu kamari ti Turki Syekh Fadil anu geus pernah jeung urang di majelis ta'lim nyana lain jelema sambarangan luhur
sebab pun orang ngadengekeun ngimpi na kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir. Urang bapak di dia carnya orang anu ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir carnya orang. Aya geus belah kenca jeung Khidir mah pernah cenah. Khidir tukang lauk baseuh teh mah. Jeung Kangjeng Nabi Khidir we lain lalagaan. Berarti boga makom nya kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi teh. Masya Allah. Geus taba puguh turunanana, puguh pagaweanana, puguh atuh naon ngaranna makom. Aya nu saurang deui mah nu urang Amerika ngaranna Syekh Aziz. Kelahiran Suriah, muncak urang mah sampai SMP nyana sakola di Suriah. Kemudian SMA-na di Amerika, terus kuliah. Kabelah dieuna nyana boga guru ngaji. Selain di Suriah guru ngaji, salila di Amerika ge boga guru ngaji khusus. Asuplah nyana thariqah Naqsyabandiyah. Terus imahnya di jero gereja lingkunganana. Terus ditalar ku jaga Quran, terus ibadah zikir kebelah dieuna sering kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi jeung guru-guru mursyid. Nyambunglah baktina jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dakwah nyana di Amerika, di California. Allah karim, batur mah dakwah di negara Yahudi, di negara Nasrani. Urang mah dakwah di negara urang, di kalangan muslimin muslimat ngagibeg bae nyana mah tegar luar biasa. Terus dakwah lillahi ta'ala. Perubahan anu luar biasa sehingga dakwahnya gereja berhasil dijadikan masjid. Gambarnya nakeur di gereja aya, kemudian dijadikan masjid. Takjub kula lain lalaga setelah ngobrol. Terus janda dakwah. Dipanggilah nyana ku dua tokoh, hiji tokoh Yahudi, kedua tokoh Nasrani. Ku dahsyat-dahsyatna nyana dakwah di Amerika, sehingga diskusi tilu tokoh terhebat di Amerika, Yahudi, Nasrani jeung nyana. Akhirna perdebatan anu sengit dimenangkeunlah ku nyana. Masya Allah. Mulai orang Amerika arasup Islam, terus lain puluh, lain ratus ribu masuk Islam teh. Ngarebu. Jadi pusat perhatian lah di California. Syekh Aziz ribuan masuk Islam. Panggillah ku tentara Amerika sebanyak 2000. Didinya lah ngayakeun tanya jawab. Andai katanya eleh pertanyaanana, belah dituna ditembak, belah dieuna di sel penjara. Dihadapi ku jana dengan lapang dada. Pertanyaan-pertanyaan nu dilontarkeun ku tentara-tentara Amerika dijawab dengan tenang, dengan kalem. Masya Allah, selesai pertanyaan, tentara Amerika ngahormat kabeh kannya lagi. Amannya na keluar tanpa aya kumaha-kumaha. Bakin loban warasub Islam. Teu bisa katahan hidayah ti Gusti Allah terhadap
umat-umat nu aya di Amerika asup Islam terus lantaran kabelah dieuna jadi pusat perhatian maka nyana boga cara walaupun asup Islam tetap salib digantungkeun bae di dieu sebab geus aya kadenge di pihak pemerintah akan ada pembantaian maka arah sub Islam tapi tetap salib ngagantung keluar lelempangan di kantor di pasar aya salib ketika di imah nyana maca Quran belajar sholat dan lain sebagainya ribuan wasub Islam perkumpulan zikir nyana ketua jamiah Islamiyah se-Amerika lain letik-letik jelema terus zikiran makin pinuh lantaran jadi pusat perhatian dibagi tempat-tempat ulah katingali kitu naon ngaranna ulah mengundang fitnah terus sampai akhirnya baheula nyana ku guruna masih dibebaskeun pakaian make calana kadang teu make kopiah di akhir-akhir ieu mah nyana geus teu beunang tetep make kopiah make sorban make jubah tengah-tengah kota California geus nyarahueun asal nu make jubah make sorban adalah Syekh Aziz jelema kabeh nanya Syekh Aziz nyana cerita tentang di California di Amerika geus lain lalagaan aman untuk di California nyana sering panggil mundar mandir terus didatangan baik ku tokoh Yahudi maupun ku tokoh Kristen tetapi terus kujada didatangan dihadapi bahkan sababara pastur nu asup Islam ketika di gereja tanya jawab jeung manehanana selesai tanya jawab pasturna nu asup Islam kabeh nu aya jamaah di jero gereja asup Islam datana ditinggalikeun ka kaula data arasup Islam Qur'anna dibawa ku nyana Masya Allah kacaritakeun mah nyana hayang boga guru thariqah qadiriyah munajat ka Gusti Allah diteleponlah ku Syekh Fadil hasil munajat teh isuk-isukna ditelepon ku Syekh Fadil pan model Syekh Fadil badi Turki nyana mah di Amerika bisa nyara rambung gitu tak Masya Allah telepon begitu ditelepon isi teleponnya bahwa cek saya Aziz saya ingin ijazah thariqah qadiriyah padahal thariqah Naqsyabandi thariqah lain geus cek Syekh Fadil kita sama-sama ke Indonesia menyaksikan manaqib Sultan Aulia di Indonesia di mana di Indonesia na cek Syekh Aziz Cilongok ulah ke jadi hayang seri jadi kabawa ke Amerika dan Cilongok Masya Allah padahal manu hadir nasapira Haji Mamun Haji Junaid Haji Sueb lah paling hebat Haji Pendi apalagi dukaran itu dua hadir aku udah dibawa Cilongok ke Amerika ya Allah ya Rabbi hasil obrolan di telepon oke nyana ngan encan pati 100% di hati kunaon atuh pentingna terus munajat ka Gusti ngimpilah kapanggih jeung jelema ribuan tilu poe deui ka berangkat ka dieu kapanggih jeung jelema ribuan jamaah ribuan aya jelema make jubah gagah jangkung gede gagah udang-udangna gede langsung tiup di tengah-tengah ribuan manusia ribuan jamaah
nyana nyamperkeun sasalaman dina impian. Begitu sasalaman ditanya saha mun cek bahasa urang mah. Begitu ngajawab ana Abdul Qadir. Langsung nyana sasalaman nangkep beres. Geus kapanggih lah nyana aya obrolan-obrolan dina impian. Rindu nyana hayang gegeraan ka Indonesia. Langsung nang 3 poe berangkat datang ke Indonesia menghadiri heula Maulid Habib Lutfi. Setelah Maulid Habib Lutfi malam Minggu ka Cilongo ka dieu ningali suasana di Habib Lutfi istimewa ngan lain anu dibayangkeun kos di impian. Barang asup ka Cilongo ka dieu lantaran 3:30 encan kumaha-kumaha kakarak ningali kaayaan suasana bari hujan. Jelema ngambreg kagetnya nah. Di mana datangna eta jelema kos siraru bae. Sakitu ge hujan nya nyaritakeun katir motor kasir tapi jamaah cek urang mah teu robah. Ieulah keajibanana. Terus jelema ngayapak ceurik nyana ningali di jendela ceurik lantaran ningali kadieu itu asa dina impian. Kos gitulah cerita impian nyana. Can dipanggil isuk-isuk selesai zikir milu nyana zikir terus dan miluna nyana di villa sambil istirahat lantaran datang 3:30. Terus sambil istirahat milu zikir terus cerik kaget neuleuh jelema teu rarobah zikir. Sepengalaman nyana di Amerika, di Irak, di Turki, di Iran, di India, di Pakistan nyana geus keliling zikir-zikir thariqah hujan mah bubar bae. Tapi di dieu mah henteu nyana nanyakeun naon rahasiana. Oh dahar heula. Dahar heula jadi teteg jana. Apa nyana geus seuri. Nah iyalah lain sambarangan sangu jeung lain sambarangan daging nu teu dahar mah eta teu teteg. Teu teteg tapi lamun nu dahar teteg aja dibere galedeg sing jeleger ge. Atuh terus bae eta aya rahasiana. Masya Allah datang ka ludes eueuhna naon. Ya kabeh. Jadi lamun dihitung kabeh ieu mah mun diglobalkeun eta mencit datang ka 64. Masya Allah lauk sekitar bangsa 4 ton. Lain aduh ente nu ngadahar. Sudah ente ngadahar. Geus ya saetik-etik acan. Masya Allah kos gitulah haul luar biasa. Nah nyana terus memeh dipanggil ke masjid geus hayang geura ka masjid hayang geura kapanggih cek jada jeung can kapanggih lah sekitar jam 9 setelah zikiran selesai pas dimulai. Telilanya datang terus narasakeun syahdu narasakeun tentrem nikmat cikula bareng sasalaman gara kapanggih doang ge serada lain deui jelema luhur ieu kadeuleu dina mata kadeuleu dina tingkahna. Oh lain sambarangan jelema can boga dongeng eta ngan geus katebak bae lain jelema sambarangan. Terus nyana nyaritakeun impian dikabaturkeun padahal impian nyana berarti kan lain lalaga mun urang sompral mah wali tah maka jeung kuku bahagia mun disompralkeun bah
ngan la ya'riful wali ilal wali eueuhnya ka wali kecuali wali. Jadi ku husnuzon bae lain lalaga ngendong nyana ngendong kula teu bisa nemonan peuting mah sarajan aya janji jeung Habib Lutfi peuting eta bakal datang tapi kula ngantuk teu maksud sare langsung rebahan rep sare padahal bari nungguan Habib Lutfi meureun telepon tadi angkat-angkat cak kela pasti hes nyara gitu ka dieu deui aya ka dieu deuk sanu ngabaturan meureun cak nya ieu telepon tadi angkat-angkat sarare capek akhirnya Habib Lutfi geus datang ka Bitung ge liwat bae ka dieu mah ka dieu liwat terus balik deui sebab telepon udah diangkat ku di dieu pasti capek bener sekian lagi husnuzon nya lagi daripada ka dieu haju teu paruguh mending balik deui hasil isuk-isuk lah ngobrol kula sekitar jam 9 nyana keliling-keliling ka dieu ka majelis ka ieu mah taajub loba hal-hal secara batin anu kunyana katempo kunyana dicaritakeun secara khusus jadi sangat taajub sepanjang hidup cakna paling taajublah di dieu kunyana ka kula ngajak ka Amerika kekeh kujara dek diajak ka Amerika titah dakwah di Amerika Sekula teh dakwah di ditu pan kula bae wala Arab wala English, teu bisa bahasa Arab, teu bisa Inggris. Cekna no problem. Oh, masalah cekna urusan bahasa mah. Pokoknya ke Amerika haju dakwah. Sekula aing di ditu bahasa Sunda bae burung. Haju kuat tuh di ditu mun make bahasa Sunda. Ya bahasa Melayu gitu bisa gua mah. Ceknya anak aya perkumpulan Islam di Amerika dipimpin kunyana bahasana anu Jawa mun cara kurang bahasa-bahasa daerah anu Melayu nu Sunda engke aya penterjemah. Cek kula hese tetep bae sebab kula mah bahasana hese cek jana dakwah mah lain make bahasa ieu tapi make bahasa ieu. Nu karasa kunyana berhasilna dakwah adalah ku kolbu. Dakwah kulisan maambalayah di unggal negara tapi lain makin bagus umat makin jahat. Nyana nyaritakeun di pejabat ge bararisa ngomong mah nyaritakeun haram halal padahal nyana nu korupsi. Ih cekula jaheul oge warga dieu. Tah kos gitulah nu diperlukeun malain bahasa lisan tapi bahasa batin ku datang nage ku neuleuh ku ngomong makomo bakal aya perubahan-perubahan kitulah ahli-ahli Allah memandang dakwah teh mun urang ngandelkeun omong ambalayah tukang ngomong mah tapi pan kieu-kieu bae nu diperlukeun adalah make kolbu kadang ku cicingna bae ge jelema jadi bertanya-tanya jadi berubah kos gitulah jadi tetap kekulanya dek ngajak ke Amerika iraha waktu kenyana mungkin telepon mungkin ka dieu dek ngajak gitu ke Amerika cekula insyaallah sabara urang atuh nu dek dibiayaan mah kula doang haji pendi mah ngongkos sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Jadi jangan sangat ta'ajub, sangat luar biasa jeung aya da sentuhan-sentuhan batin ketika kula nyarita walaupun nyana teu paham bahasa kula tapi nyana bisa memahami maksud-maksud caritaan. Gitulah. Kula ditanya kok bisa kos kitu tah? Oh, lantaran Allah mere pengertian ka hambana binurillah caknya ku cahaya Allah ka jero hati dengan bahasa nu beda-beda tapi paham
bener lantaran urang ge ka bahasa kebo kadang ngarti, ka bahasa embe kadang ngarti. Ngarti, woi budak embe tah hayang nginum tah bokeun cai. Ngarti urang, oh jahe barang dibere cai, heuh cicing. Eta ban ngaranna eta petani ngarti ka bahasa embe. Tuh bahasa kebo oe ngarti petani mah. Bahasa sapi ka bahasa hewan bae ge ngarti atuh komo ka bahasa manusia. Saya awewe asal senyum saeutik bae geus ngarti eta. Penuh arti eta nu kos kitu. Di balik senyum ada cintrong eta. Aduh. Eta kan ngaranna bahasa. Gitulah sekelumit tentang Syekh Aziz anu luar biasa. Ternyata barang ngobrol horeng lain jemas jelema sembarangan, jelema anu sangat dihormati dikagumi di Amerika ayeuna. Boga sejarah nyana geker leutik keneh waktu di Suriah, begitu nyana ngaji ka hiji guru kakarak ngejah doang guruna cium tangan kanyana. Guru sakitu pinter jeung hebatna cium tangan, nyana kaget. Embung atuh budak dicium tangan seuri bae guruna. Terus saya ngaji mah ngaji. Ke isuk datang sasalaman dicium tangan deui ku guruna. Kadua kali katilu kali marah nyana. Masa guru cium tangan ka orok? Nyana embung. Akhirnya teu ngaji-ngaji tetep digerokeun ngaji deui. Nu sejen tanya aja, mah bertanya-tanya. Aya sababaraha nu memperhatikeun nanyalah ka eta guruna. Mun ceuk ngomong urang mah, kok mama kunaon cium tangan ka budak diperhatikeunana lain lalagaan sebab sakali, dua kali sampai 3 kali sampai budak marah. Tega jawab guruna. Cek guruna moal dijawab deuleu engke geus gedena. Geus katebakeun tak ku guru, berarti eta guruna wali. Tuh, lain lalagan, deuleu cek cenah geus gedena. Nah, eta keur gejah keneh geus katebak, meureun ka deuleu tanda-tanda jelema luhurna. Bener bae geus gedena pohara. Nah ieulah kacaritakeun nu nanya harita hirup keneh ketika nanya kunaon cium tangan terjawablah ayeuna. Nyana apeng-apengan dakwah tanpa aya kasieun boro-boro di negara Islam cak nyana Indonesia mah sangat indah, enak, aman, tentrem, ngeunaheun. Cacak-cacak nyana di negara Yahudi, di negara Kristen, di Amerika nyana dengan tenang baik, kalem baik. Masya Allah. Patokana hiji, mati hanya 1 kali. Sakitu baik ketika orang maut keur aya dina dakwah surga buka. Ketika orang maut keur aya dina li'ilai kalimatillah pintu surga langsung buka. Ki urang kuari keur kieu keur ngararaji ngadengekeun kitu kalam-kalam Allah li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah sanggup warung dikunci di imah lantaran eueuh hadam pan di kitu. Namun aya mah pelayan moal dikunci. Tinggalkeun imah, ninggalkeun warung perusahaan. Eta teh kapan bahasa eta mun dijabarkeun mah sia tutup. Mun nyana nanya cak imah deuk ka mana emang kaji? Cak imah ngaji kan kitu teh. Mun nanya mah nyana mun kadenge cak warung aing ieu ditutupan kunaon? Ngaji. Saurang deui cak warung teh ieu mah ditutup. Oh nu ngaladenan. Geus ngaji aing mah ngaji. Pan kitu tah bahasa mun dijabarkeun mah. Mun dijabarkeun mah kitu cak motor deuk ka mana ieu paminggu? Ngaji. Cak nyana teh cak motor teh oh ngaji. Heuh atuh ngaji kitu. Urang teu ngomong ku bahasa-bahasa eta bakal mun dijabarkeun bakal cara bahasa urang. Bakal cara bahasa urang nanya nyana ge mobil ge nanya mobil deuk ka mana Pak Haji? Ngaji. Aya eta sanu di tukang jahe. Atuh mobil ge oh campur-campur nih
kalau ngomong cek Haji teh. Jadi ya tuh bahasa-bahasa temu dijabarkeun sarua jeung bahasa urang. Ya, nu mantak di akhirat teh kudu hese-hese ge pertanyaan aja jadi dunia kene geus kajawab ku urang. Komo ke di akhirat atuh. Allah Maha segala-galana. Nah, kos gitulah perjalanan tentang Syekh Fadil manggeus jelas, kemudian Syekh Aziz seperti kitu. Nyana ke Mekah kukula ditanya kemarah entah Makkah cek nyana sakali kakarak sakali ke Mekah ngan begitu sakali datang ke Jeddah ditanya warga negara Amerika maksud dek naon ya maksud dek hajian di samping hajian dek dakwah nyana langsung dibere pisana 5 tahun nyana mah ditandatangani pisana Mekah 5 tahun langsung di Mekah jana 5 tahun dakwahnya di Mekah di Madinah terus keliling-keliling diajak kukula ditanya ai di Mekah makan Wahabi nyana seri Mekah zahirna loba Wahabi batinna loba ahli sunnah wal jamaah nu kanyahoan kumaranehanana karena kejamna negara karena kejamna pemerintah kudu Wahabi maka lisan orang Arab Wahabi tingkah na Wahabi batinna mah 60% ahli sunnah wal jamaah bahkan ahli-ahli thariqah loba di Mekah nyana anu geus menjajaki selama 5 tahun mun salah saeutik zahir mah bid'ah salah saeutik bid'ah saeutik batinna mun ditelusuri ku urang di Masjidil Haram di Masjid Nabawi tetep loba ahli thariqah kaharti kuku lagi kos gitulah jawaban manehanana nu kujadang geus dijajaki nyana kumpul zikir di Mekah zikir di Madinah tetep cek nyana lain saeutik orang Mekah jeung orang Madinah nu zikir teh mimiti 10 ngaratus datang ka ngarebut tanpa sepengetahuan jadi cek manehanda ge loba di Mekah ahli-ahli thariqah urang Mekah kula ge akhirna mere nyaritakeun pengalaman kula di Mekahnya seri bae sebab kitu umroh kamari datang ke Mekah begitu datang ke Mekah orang Arab aya nu mere kitab begitu dibuka kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani umroh kamari kula kaget kok urang Arab asli urang Mekah bisa mere kitab jeung ko nyaho deui ka kula bahwa kula teh osok macakeun kitab Tuan Syekh. Nah itulah satu pengalaman ke umroh kemari berarti lain saeutik di Mekah ge ngan zahirna seperti Wahabi batin nama tetep mual bisa dileungitkeun kunyana geus kajajaki caritanya di Mekah selama 5 tahun tapi henteu sampai 5 akhirnya cuma 4 tahun ke Amerika deui. Jadi paling terkesan pengalaman zikir selama nyana kunjungan ke negara-negara nu paling berkesan di Cilongok lantaran hujan ge hujan atuh teu robah nyana teu nyahoeun nu mantak teu robah di samping geus dahar pan pangangon sapi kabeh di dieu tukang gawan kebatu tuh bapak lagi tukang hujanan jeung nanti jauheun pajar kos di Amerika beureun di ditu bugu di mah tukang ngangon kebo kabeh. Itu nya mah teu sieun ka hujan. Ya tukang ngangon mah hujan naik kebo pan nya mah. Oe bari luar kebo. Mantap teu sieun ku hujan. Dah etalah pengalamannya na masyaallah urang kamari kumpul jeung jelema nu sering ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung nu pernah ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam pernah ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir bahkan nu saurang mah cucuna urang bangga sanajan teu sasalaman ku neuleuna bae ge malaikat jaho ke di akhirat urang dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz di mana geus dicatat di bukuna Tuan Syekh bakal neuleuh distabuk moal waka ka sorga mun murid-muridna nu ditulis di dinya encan arasup ka sorga. Itulah keistimewaan karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz.
setelah haul minggu pertama libur minggu kuari urang ngaji deui urang masih keneh ngabahas tentang dakwah dam jeung kosam ieu mah keur memejihna nyaritakeun tentang dakwah-dakwaan tentang sumpah-sumpahan anu ngalaksanakeunana tetep di negara lamun daulat negarana daulah Islamiyah khalifah lantaran di urang mah daulahna lain daulah Islamiyah undang-undangna mah akur pelaksanaanana nu berbeda hukumna mah teu jauh berbeda jeung undang-undang anu ditulis KUHP di Indonesia hanya pelaksanaan hukum nu berbeda sebab urang mah mengacu ke hukum Belanda campur-campur innama yathbutu mujibul qisasi teu aya lian pasti berarti tetep anu ngawajibkeun kana qisas teh biiqrarin ku sebab iqrar Zaid ngabunuh Ki Umar setelah tewa Ki Zaid diintegrasi akhirna dengan berbagai pertanyaan ngakulah Ki Zaid bahwa Ki Zaid sebagai pelaku pembunuhan terhadap Ki Umar. Jadi Ki Zaid nu ngabunuh ka Ki Umar ngakunyana maka tetaplah mujibul qisas bunuh deui Ki Zaid kakenaan ku hukum qisas yane anna nafsa bin nafsi membunuh ya bunuh deui bisana Ki Zaid dibunuh deui lantaran mengakui bahwa Ki Zaid melakukan pembunuhan terhadap Ki Umar. Au adlaini atawa ditetapkan hukum qisas ka Ki Zaid teh ku sebab aya dua saksi anu adil duanana aya Muhammad jeung Ahmad sebagai saksi bahwa Zaid telah melakukan pembunuhan terhadap Ki Umar setelah diteliti keberadaan Muhammad jeung Ahmad anu menyaksikan bahwa Ki Zaid selaku pembunuh terhadap Ki Umar teliti horeng Muhammad jeung Ahmad benar-benar adil jatuhilah hukum qisas terhadap Ki Zaid lantaran aya anu netepkeun pelaku adalah Zaid seorang dua manusia anu adil Muhammad jeung Ahmad. Ieu makan urusan di negara ieu mah kos kieu. Mantak ieu mah urang tuker mah undek hujan. Aju tadi geus ngawuduk, aju ngajina ge ngaji kos kieu. Atuh geus masalah. Cak nu di tukang teh teu kudu dibejaan kiai. Nu belah kidul mah malah geus teu nyokaler kidul. Enggak satu masing-masing bae. Kula-kula tuh nyana-nyana. Wal mali in lama yasbutu mujibul mali bidzalik. Taya lian bisa tetap nu mengemistikan kana harta. Ieu bidzalik ku ikrar atawa ku dua saksi anu adil sarua bae ketika membunuh ketika manehanana kitu disaksian atau ngaku nyana ngabunuh kasalahan atau ngabunuh nate kitu sibi amdin atau ngarusak anggota nah ieu bisa pengakuan langsung
anu engke dibayar ku harta diat berarti atawa ku dua saksina bisa kedua lalaki anu araradil atawa bi rajulin wa imra'atain ku hiji lalaki jeung dua awewe Zaid melakukan pembunuhan terhadap Ki Umar nyana tedaikeun ngakungan aya saksi-saksina nu hiji lalaki ngaranna si Ahmad nu kadua mah awewe nu hiji Fatimah nomor kaduana awewe si Zainab Fatimah jeung Zainab anu araradil anggap hiji lalaki dihijikeun jeung lalaki nu hiji jadi sarua jeung dua bisa dilakukan kisos dengan disaksian ku rajulin wa imra'atain ad-dawa innama yathbutu mujibul mal misal bi rajulin wa yaminin ku hiji lalaki neangan saksi deui Allah neangan dua awewe ngan nyana sanggup sumpah wayabinin jeung sumpah silakan Ahmad sorangan bae nyaksian bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ki Umar adalah Ki Zaid teu kuat sorangan mah kudu dua saksina atawa tilu nganu dua awewe salah adil ieu mah neangan saksi jadi ngan Ki Ahmad dadang ngan nyana sanggup sumpah silahkeun bae birojulin wa yaminin seorang laki tambah ku sumpah Masya Allah walau afanil kisosi di mana-mana jelema anu ngahakana kisos Zaid terbunuh kemudian atuh Ki Umar Zaid adalah pelaku pembunuh terhadap Ki Umar berarti keluarga Ki Umar mustahikul kisos anu ngahakana kisos nu ngisos ka Ki Zaid teh adalah keluarga Ki Umar kuari keluarga Ki Umar teh ngahampura nu dimaksud liaqbala lil mali rajulun wa imra'atani supaya narima kana harta seorang lalaki jeung dua awewe anu nyaksikeun kana yen pelaku adalah Ki Zaid lah geus kuari mah dihampur bae supaya narima kana diat ulah dibunuh deui hampura engke kan meunang tah harta ojol kuari mah tidak kisos karena diat ieu lam yuqbal bil asah teu bisa diterima nurutkeun cekal asah tapi cekal sahih mah bisa bae walau syahida wallahu a'lam bissawab